Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisynya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya maning ngampur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok lir kenging nyapitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang kanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi yuswa 5 bulan geus yasa angkat-angkatan yuswana 8 bulan geus cape tangsa sauran yuswana 10 bulan yasa mangpapanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kangjeng Nabi jatni kapinuh ku puji pinter tur gede kawani sobarnya kasasami Ker 4 tahun yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngasihkeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui serta tengah raos nyeri dicap ku khotamin Nabi harita Nabi ayana
lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasi kaungelkeun keur 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa 8 tahun yakin eyang namulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abi Thalib kakasihna saderek teges